anu teu tiasa dilakukeun di bulan anu sanesna. Naon contona saum fardu pandina sasi Ramadan nungkul sanes leres teu nah ari kecuali kodo beda deui eta mah ieu mah saum fardu pandina sasi Syawal sanes mung ta ayeuna Zulhijjah amalan naon ye di bulan ieu anu teu bisa dilakukeun di bulan anu lain haji sabab wukuf rukun tesa hajina upami teu wukuf ari wukuf iraha berdasarkan kalender hijriah yang dikeluarkan otoritas kerajaan Arab Saudi wukuf jatuh di hari Kamis. Jadi wukuf teh Kemis tah teu tiasa wukuf dilaksanakeun dina